yasbiru wa fi kullil umuri wa yakhsha'u. Dituliskeun eta ucapan batu pependeku anjeun eta hawa nafsu. Tong eleh anjeun ku masalah sakitu, da masalah jodoh mah moal katipu. Pasti pendak najan cinta tadi aku, sabaran eta nyeri dina dada. Matakna ulah sok loba cacarita, baheum kapahitna cintaku nyalira. Mun jodoh mah pastina moal ka mana, lobakeun ku anjeun ibadah ngadoa. Sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala, tong sieun bakal jadi atau henteu. Da eta mah atos aya nu ngaturna, dijawab ku eta pamuda fa kaifa yudari wal hawa qatilul fata. Kulla yaumin ruhuhu yataqatta'u. Ditulis ku eta pamuda batu, rek kumaha bisa nahan hawa nafsu. Lamun dina unggal poe tiap waktu, hate teu pegat emut wae ka ditu. Ka anjeun pujaan abdi nu katuju, naha bisa nyabaran ieu ka nyeri. Lamun dina unggal waktu tiap hari, ieu ka nyeri teu pindah ingkah pergi. Ruh jasad asa pisah jeung diri abdi, idza lam yutik sabaru katama. Bisirihi falaysa lahu mimma siwa mauti anfatah papatahna. Ti Imam Usmu'i ka eta pamuda, bila anjeun teu bisa mipendena. Kana nafsu anjeun teu bisa sabarna, teu bisa nahanna kana cacarita. Nyimpen hiji rahasia rasa cinta, mangka henteu aya jalan kaluarna. Jabiti maot anu langkung saena, teu ari ibadah teu ari usaha. Mendingan maot daripada nalangsa, ngalongok dina poean katiluna. Anjeunna kaget ninggal eta pemuda, nyaran dina batu nungkulkeun sirahna. Dipariksa tehning atos teu bernyawa, samiana wa ata'na summa mitna. Fabalighu salami illa man kana bil wasli yamna'u. Pesan terakhirna tertulis batu ti eta pemuda, katampi jeung nurut abdi ka mama. Daripada ibadah usaha tara, ngaji tara hirup ge jadi nalangsa. Kusabab dibutakeun ku rasa cinta, mangka maot jadi jalan kaluarna. Tapi sim abdi gaduh hiji pamenta, dugikeun
salam sim abdi ka anjeunna, ka istri nuku abdi dipuja-puja. Salamna intina masalah cinta, di hiji pamuda anu telaksana. Cinta bertepuk sebelah tangan tea, akhirna sampai mati jadi jalan.